Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Aya jelema pelit biasa pelit terus barang bareng nyana keur kieu bae da hareupeun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa dibere lah punya minta duit dibere duit indit tarak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk seubeuh bare duit kana kitu duit geus bare minta deui bae minta tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah ka kitu ini dibere duit sia lain dit kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh ai batur mah alalagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai geus babay geus boga kabeh ai ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese eueuh nanaon akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan kulau boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ibu cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doa ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja seuneureun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam.
sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus ka kersana Kiai Haji Babay oge kersana Kiai Haji Azizi sebagai guru kula waktu masantren nyana guru kula guru nganjang nganjangnya guruan tapi nyana guru nate laku kula laku mudah-mudahan para kiai para asatid para qori di paranjangkeun umurna ku Gusti Allah dipasihan kakiatan ku Gusti Allah tur dipasihan lalapang dada aparatur pemerintah sipilna militerna nu alhamdulillah dina saha aya sababaraha angkatan hejo aya angkatan hauk aya alhamdulillah berbagai organisasi kaciri kusim kuring halal hadir meureun manen kitu GKB ieu ngaku bahwa pangeran teh Allah ngaku bahwa nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku bahwa para ulama adalah sebagai lampu jangnya angan mantap polisi ngaji TNI ngaji keur di dieu mah emang ngaji wabil khusus pisan ieu manusia nu pangsepuh-sepuhna anu geus kadaluarsa kalau ayah di belah katuhun simkuring ye anu geus eueuh mangpaatna tapi alhamdulillah masih eksis mudah-mudahan mainnya bere kuat naon kalaya inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dina raraga walimatul haul tepung tahun anu kaopat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim oge menyusul putrana Ustaz Muhammad Ridwan melalui etalah simkuring tiasa pendak sareng para kiai di dieu sareng para aparat para polisi TNI kumna wabil khusus pisan keluarga almarhum almaghfurlah anu padahal simkuring geus ulah cek simkuring datang deui pamajikan almarhum ieu aju mau kopi pan datang nyogok maksudnya nyogok alhamdulillah nu jelas kersane Gusti malam ieu urang tiasa babarengan kempel di dieu
maksudna ngabesuk ngadoakeun ka almarhum nu geus bali ka lembur aslina. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus jadi hitung dah mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan beres. Ya Allah. Tapi sanajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya sekat aya deui nu maot teh pemuda, aya deui nu maot teh handapun nyana bae. Heran kula ge maksudna teu kanyana padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot, teu budak awewe teu lalaki, mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, tos adi adina deungeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah kari. Nah ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae. Gorengan engke mah ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang teh lo dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang teh lo dihitung. Nah eta nu kos gitu jeung bablaon kos polisi kan oh nya mah nudakeun kasalahan batur pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi dulu. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Nanti kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh.
keur carita dosa pangbahaya-bahayana urang hitungan dosa batur kasalahan batur ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung duadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur kudu urang bae dihitung kasalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana kadeuleu naon oh ping-ping si mbah hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong kaeta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mana deui nanti kan nyaho ya budak bawaan kan itu apakah orang dek mawa seuneu nyieun seuneu apakah dek nyieun istana dipersilahkeun lamun kuari urang di dieu nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol iya lalu ngomong tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng pohara aya nu biasa bae aya nu RSS di sorga gitu mangla ieu teh kapanggih RSS ge di luar sorga jangan maksudnya antara sorga jeung neraka ka sorga teh ka neraka teh ya Allah nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli ketika orang kuari hirup di dunia Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neule kendaraan Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot waduh waharat geus ngomong bae nya sabaraha duit eta sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deui waduh Fortuner wah pohabat terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh wah nyana teh nyaho ngaranna mah ka mobil teh nyaho bagus bae urang lembur atuh ngaranna ge tah eta kendaraan neuleuh imah neuleuh pakaian komo neuleuh urang Karawang Masya Allah tah eta urang dedeleuan nu kitu bae
aju ku urang dihayukeun urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun ya usaha jang mobil usaha jang imah usaha jang pakaian usaha jang kawin deui hasil paeh sakitu nangis bakal jadi siksa tet urang teu inget ka kos kitu teu inget ka kos kitu masyaallah kari padahal urang kuari keur ngabang nah urang kuari beli imah baju dibagus-bagus kendaraan imah sare ge pohara make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh Inoak Inoak itu bagus Inoak batu panas Inoak tapi ketika orang maut Masya Allah bayangkan kurang begitu orang maut roh orang keluar awak orang dicencerika baringkeun endetolan dulur kabeh ngalayad tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeus dipocongkeun Masya Allah kan dipocongkeun bawa ke kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari samake heueuh nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar kuari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan komandan siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari siap dan nyana anu nincakan anak korek ada kemana pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah urang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu ku dua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ka Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah mantap kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana
kerdiuk di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima, Pak ya saya mau tanya sama Bapak. Tanya apa? Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya? Oh, cek Ibrahim Adam. No. Tuh, atuh kadi teh panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan. Sial di jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung nyana balik deui kadinya, siksa. Komandan itu panglima. Langsung disiksa cek huluna Ibrahim bin Adam teh. Alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cek oh carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adam. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Kalau menuhun dia secaknya aja Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu ulah dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rabb. Nah cek Ibrahim bin Adam anjeun kabehan keur jadi panglima keur ngajabat jadi penggede kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh sabaraha balok di dieu sabaraha bintang di dieu isuk tidak berarti balok dan bintang ketika di dunia. Besok ketika masuk kubur orang embung mau balok embung mau bintang isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok aja pedi mah dek mau balok kalapa aja nama blon iya sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat jelema kuabe sadunya merenung cuman satu yang diingat Allah. Dek sakarat maka BG apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah embung nanaon embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung warinya nama asal tuh di Kiai Pendi. Nah ini teman gua aja kan. Tapi lamun Mang Haji kan Mang Haji goblok. Aing geus jadi kiai cekeun teh. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika urang geus sakarat kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon inggis. Sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk pagi itu mah asli ketika orang berhadapan dengan asli guys teu bisa kukumaha berhadapan dengan asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut nangis aya berbahaya Masya Allah kari wah geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum malakal maut
Haji Pendi aya naon sok Haji Pendi ulah tugas kula rek naon nyebut nyawa ih ulah waka naon gitu cek walakal maut walaka kredit cadangan geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela dasar penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus cenah eta aya di jati anu bunuh diri teh eta nyanggakeun goblok teh lain ieu mah tah urang keur tenang tentrem masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mau disupai daek ya nggak harapan harapan nih jauh ini jauh sekali dia ngajib ini mun isupai siap kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup baik ieu didinya ngising didinya daek jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah. Urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun kami balik ke Allah kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi roh urang ke ngomong ketika keluar inna lillah ngaku kabeh ngaku jah ulah orang nu mukmin nu kafir ge aku kafir Kristen Yahudi Konghucu Buddha kabeh ngaku innalillah kami nu Allah deuk ka mana balik atuh nya wa inna ilaihi rajiun kami kabeh balik ke Allah tah tinggal engke urang asli na bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang maka aya jelema pelit dasar pelit atuh barang bere nyana keur kieu bae dihareupeun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku nya minta duit dibere duit indit tarak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cek geuna cai ke atau kopi atau susu atau naon jeruk sebisi barang duit tangan tadi tuh duit bisi barang yang tadi baik itu tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah lah itu ini si barang duit sia lain dia kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kebeneran nyana mak pelit ngan sholat mah osok akhirnya ke sorga barang datang ke sorga teh nanaon di sorgana nanaon imah kadaharan bubuhan air batur mah ala lagreng Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja.
ka pagaweana malaikat ayeuna ieu surga kok teu sesuai jeung diucapkeun ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala labre kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan lo kulau boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ieu ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis sama kudu barahan bae geus namu aya Masya Allah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit Masya Allah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal ayaana diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teman ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus kumaha Allah bae jelema nu mantak diangkat jadi nabi nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun maneh dijadikeun manusia ku kaula maneh da kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae bagus Gusti Allah tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia teu kumaha ibadah maneh pilihan maneh heula hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun dua nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula tilu kinu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandek maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah
eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama dek beberean bae bu pon bare tak boga niat dek beberean teh pagi mah lain hayangna diber itu menang magi nusugi asal magi nusugi bae haju bae nyeun bae nyen proposal bangkawarahnya sih ini nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustad jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan harudang ke jero mobil AC mah AC harudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga naon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indahnya serta rumah tangga kos gitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek keneh paling ku aing kotok teh emang pamalingan mah kos gitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki teh eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urang lagi atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge gitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh si jeleger atuh aduh ujianna jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema malamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka lohor ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing teh ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel darah nadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting we tak kiai aju ieu barang dipencit dia bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti oh
ilmah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae harga satu gitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore oke lain kali lain boga kotok boga jadi kotok ke mana? Maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna Haji jadi lain boga kotok boga jadi ku hari anu maling cekeuna kotokna naon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mama lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngogedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cajana ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya mele deet ngana datang gadinya Waalaikumsalam isaha kula nu meuli kotok kotok say kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya nya ieu jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager nah ieu mah di jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat teh ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita ke anu cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonekeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embu ngagonekeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi daun bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa dia hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jangan henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani nah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang nah henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli
kurang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh kurang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh kurang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh kurang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai kalau bangun teu takwa kiai jadi itu di Lampung mantep sarua KTP-na orang pondok kan sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara kula kabita jasa ka Tuan ay gitu asal ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang katanya melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina geus ulah eureun jadi tentarana nu penting tentarana lillahi ta'ala nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya loba henteu aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar khalwah di gunung, jalan surga kerenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana di atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha pedagang gimana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pais di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewat ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dibantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernur gede ganjaran, lamun bener jadi tentara gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksain Allah yang menjelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nang ngatur Allah pasti tergantungan menyangkut anan hikmah aya hikmahna. Geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, wari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Dibantak hiji jelema nu tentrem mah
jelema nu deket ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, diberi kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih hidup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ke alam barzah di akhirat. Urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mauizah dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakit itu dah. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ka alam akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري riwayatkeun ingsun saking Ki Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adzin lan Ki Mu'adz radhiyallahu anhuma muga-muga nilar bendu safa Allah anhuma saking karone Abi Musa lan Mu'adz anna nabiyya ing satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Waalaikum ucap ya Kangjeng Nabi lahuma kadue karone Abi Musa lan Mu'adz. Beuh urang mangadengekeun ucapan Kangjeng Nabi. Biasa mah urang ngadengekeun ucapan teh di televisi. Ucapan-ucapan bangsa genderuwo, bangsa momonon. Urang kuariwa ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngucap ing lafadz la ta'khudhu fi shadaqati aja ngalap sira kabeh ing dalam sedekah. Illa min hadhil asnafil arba'ah angin saking ikilah iki
tegese pirang-pirang pantakan papat Tesakabehna nu kudu dikaluarkeun zakat aya aturan-aturanana. Opat nu kudu dikaluarkeun zakat dangder mah teu kudu. Hui teu kudu. Suweg teu kudu. Bangsa gitu kumbili teu kudu. Kacangan wazok dicai teh nu aya cucukan naon ngaranna jaruju tuh dasar orang lembur atunya orang lembur sama ngahiji jeung talipu kadenya pastinya nu masuk ngarahar eceng ya emang beungeut kota jeung lembur kan kadele banget kota Malunyu bagus kota ngaranna makanan akan makanan kota lembur mah ya tak gitu kos jaruju bae gitu asyairi suwiji kacang syair wal hintoti lan gandrung wazabibi lan anggur wa tamari lan korma. Jadi ulah dicokot sodakoh nah ulah di zakatan teu kudu kecuali opat hiji kacang syair di Mekah nu ku urang sok dibeli. Dua gandrung eueuh di urang gandrung. Keur urang leutik mah aya melak gadung sapira di galon doang. Itu ngebon humakeun teh. Di India gandum Pakistan gandum nomor katilu zabib anggur di urang nu ngebon hu anggur nomor kaopat korma di urang mah jadi tanggal kormangan teu buahan sebab korma mah kudu dikawinkeun nyana memual buahan lamun teu dikawinkeun berarti kan aya ngalamar heula ya biasa ngawinkeun korma jadi nyadawa kudu dikawinkeun mantak Kangjeng liwat begitu liwat cak Kangjeng ari ieu ente keur naon kula keur ngawinkeun korma kawinkeun teh itu Kangjeng Nabi wayah buahan mah buahan bae ayeuna bae teu teu atuh ternyata satahun eta teu buahan Kangjeng balik deui ka dinya nyana aya di dinya ente keur naon ieu dikawinkeun keur ieu pancak tuan ulah dikawinkeun wayah buahan mah buahan wayah teu ternyata teu buahan oh cek Kangjeng emang kudu dikawinkeun kumaha cara ngawinkeunna bejakeun kieu cara ngawinkeun ieu korma mah nah eta anu paranti buahna teh naon ngaranna mun di kalapa mah manggaranana waktu leutik nah ieu disuit terus oh cek Kangjeng Nabi mun teu kitu geus jadi adat tilok buahan ai kitu mah antum a'lamu bi umuri dunyakum ente urusan dunia leuwih nyaho geus atuh laksanakeun tuh jadi urusan dunia dipersilakeun ka urang misalna nyieun lawang atuh ka urang teh mah teu kudu kumaha coba dina hadisna nyieun lawang serutanana kumaha teu kudu urusan urang tah antum a'lamu bi umuri dunyakum tuh urusan ngengselanana teman dek 2 dek 3 dek 4 dina hadisna urusan dunia teh mah ai hayang tare ngajeblak hiji atuh ai hayang kuat atuh 2 3 eta antum alamu bi umuri dunyakum urusan dunia cara-carana mangga teh mah urusana dipasrahkeun ka urang sebab Kangjeng mual apaleun soal ngawuluku banyak lihat cara ngawuluku nah emang kumaha gitu ngawuluku lanjamna
cara ngalanjamanana cara gitu masang ke nana lamun tangga teuing eta teh moal menangan kana taneuh jeung bisa kena dengkul sapi eta lamun tangga teuing tungkul teuing eta berat mebas deui moal beres moal katarik jadi kudu sedeng endek masangna singkalan sabaraha nah eta urusanana urusan petani singkalan sabara senti ndek asumna eta kan diatur ku petani ye nah eta ngagulak-gilekeunana walukuna jeung naon kara mun sapina atau mundingna nah eta mah mun neangan urang di hadis moal manggih di Bukhari di Muslim moal manggih di Sunan Nabi Daud Sunan Nasai moal aya eta mah tanyakeunna ka urang panglembur-lemburna ya Haji Pendi orang lembur mah deui nya nama kampung lagi kampungna jasa eta urusan kos itu tanyakeunlah ka ahlina eta timbul antum a'lamu bi umuri dunyakum oh cek Kangjeng bener-bener kitu masuk atuh dek dikawinkeun mangga bae tah mah urusanana urusan dunya tuh makanan nu kudu dizakatan teh horenganan kacang syair gandrung gitu anggur korma adapun eta mah bangsa gitu dangdeur ui butun ketela anu di jalan teh nu sok dijualan ui naon garang-garangna ui Cilembu Hui Cilembu teh eta teh jalan Bandung Garut didinya aya lembur ngaranna Blakatuhu bunti diekeun Blakenca ngaranna Kampung Cilembu sia mah lembu batu nyaho kan eta boga kaistimewaan taneuh Cilembu mah lamun dipelakan hui amisna luar biasa ngamadu eta teangan sakadar Kampung Cilembu doang jadi geus kaluar ti Cilembu mah sanajan huina eta keneh dipelak atuh ganti kuari mah sanajan bibit Cilembu dipelak kurang kuari di pondok atuh jadi hui pondok teu jadi Cilembu moal ngamadu moal mantap ombal aya tah Cilembu bohong atuh bohong lantaran Cilembu mah ngan salebur Cilembuna lamun kurang Cilembu eta dipasak di sayur kan di Garut mata meuli hui Cilembu di sayur amisna luar biasa lamun jana mah ulah dibeulem nah digarang geut kaluar cai asal geus kaluar cai ngamadu coba hui pasilian hui urang atuh teu bisa sanajan nyokot bibit teh di Cilembu nah mata terkenal lah Cilembu nah kos jeruk Garut untuk sagarut dua eta teh nu hebat hiji nu ngaran keistimewaan jeruk Garut nah antara Cibatu kitu Garut aya sadang didinya aya pasar naon Garut Haji Pendi pasar pan geus diajak sababaraha kali coba betanya hotan teu tuh dasar jenama bodoh teh terus bae teu daek pinter-pinter diajak we teh jauh ka pasar eta acan geus liwat deui teh jauh bae geus masyaallah eta pasar ngaranna pasar Wanaraja nah ti pasar Wanaraja kabelah di nah eta daerah dinyalah nomor kahiji jeruk Garut nomor kedua jeruk Garut tuh paling hebat tuh kaditu nu tiis teh nu keri urang kaditu teh nu tiis teh mun ngising isuk-isuk mung ngisang urang ku tiris-tiris dah lah cek dina salat lain salat moal makan ke belohor nya tilok ngisang meper we tiris nya okos pare Cianjur ieu lamun teu pernah masantren atau cicing di ditu naliti atuh teu nyaho
urang mah Cianjur sak kabupaten Cianjur taneuh nu paling hebat Bagolo Cianjur ta eta teh Pandanwangi Cianjur eta teh gentur sakikituna we sagentur ta eta nu paling nomor hiji sak kabupaten. Dia dipelak di mana Cianjur bandingkeun jeung nu daerah gentur eta. Urang mun ka gentur, pasawahan tak kiri kanan eta Cianjur asli. Kayak gitu baru belah ditu belah ditu. Mah biasa Cianjur bae kasengitan kapelenan na eta nu paling hebat eta kos cabe. Kabupaten Tangerang teh paling istimewa cabena sa Indonesia paling bagus adalah Kabupaten Tangerang. Henteu sakabehna Tangerang nu panghebatna Cilongok. Jadi sok aju pajar ngabohong tanyakeun atuh ka petani. Ya Allah, lamun datang pertrekan di mana ya? Jawa Timur, minggir. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Mana? Lampung, minggir. Iya mana ya? Bandung, minggir heula. Iya cabe di mana? Keur usim cabe. Tangerang. Nah, Tangerang na mana? Tangerang na Cikupa, minggir. Tangerang na mana ya? Asa Mandapo, Pasar Kemis mana? Pondok, minggir. Nah, lamun ieu Pasar Kemis mana? Sukamantri, Cilongok, masuk. Pajar bohong aing, aduh. Tanyakeun ge ieu mah. Di ditu di Pasar Induk Jakarta baheula, masyaallah asal geus aya rombongan cabe Pasar Kemis tapi Sukamantri Cilongok, masyaallah. Geus nomor hiji bae eta mah geus. Jadi eta mah cabe teh amis aya, lada aya, sengit aya, pokoknya serba aya. Nu mantak santri be santri lamun usim cabe. Daharna nyambel cabe, sayur cabe, cocobek cabe, lalap cabe. Wah be serba cabe santri ieu santri. Mun peutingna mantes dahar atuh isuk-isukna moncor. Eta usim cabe. Sebab naon? Beneran cabe hejo na bisa pakai lalap, masyaallah. Lamun ku urang cabe hejo teh cabe hejo Pasar Kemis, Sukamantri, Cilongok. Dibeulem ku urang seungit. Cabe hejo dibeulem seungit. Ya Allah. Ih, pokona mah ditetempean ku urang tempena menang meulem. Masyaallah. Cabena 10, tetempena 5, daging be 2 kilo. Wow. Oh, harah. Hebat eta. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, teh kudu di zakatan, nu kudu di zakatan mah opat rupa rawahu Tabrani wal Hakim. Sing riwayatkeun nu hing hadis sapa Imam Tabrani lan Imam Hakim. Walid dari kutni lan ikut tetep kada Imam dari kutni an Muadzin radhiyallahu anhu saking Muad mugan dilar bener saking Muad utai lapat gol yang ngucap ya Muad lapat fa ammal qissa'u wal batigh warmanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah maka napan utawi bonteng lan samangka lan dalima lan tiwu iku pangkat temen ngahampura anu saking kulun minal kisah wal batigh war ruman wal qasab sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaifun tasnad hadis iku kang dhaif anapun bonteng baik bonteng suri maupun bonteng sayur lalap samangka nu gede nu sedang nu letik dalima gede letik tiwu eta mah kangjeng Nabi afa anhu Rasulullah ngahampura teu kudu di zakatan. Isnaduhu dhaif al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa amma ma yukhfadu bil idhafati lananapan utai barang kang ganjarkeun ya makalawan idhafat fanahu gaulika
Kumakaya umpamane ucapan sira ngucap-ngucap ing lafaz gulamu Zaidin wa dan utawi ma yukhfadu bil idhafat ala qismaini ku tetep ing atase rong duuman ma yuqaddaru bil lam suwiji barang kang den takdirkeun ya ma kalawan lam wa ma yuqaddaru bimin lan barang kang den takdirkeun ya ma kalawan alladzi yuqaddaru bil lam maka uti kang den takdirkeun ya ladzi kalawan lam nau gulamu Zaid iku saumpama lapan gulamu Zaidin utawi kilai kepandekawan kang tetep kadua kizai alladzi yuqarmunek ditakdirkan gulamu Zaid tai kilai ki ku gulam Zaid walladzi yuqaddaru lan utai kang den takdirkan liya ladzi bimin kalawan minna wa sawbu khazin yakum palapan sawbu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin taiki laiki kudodot saking sutra lan taiki laiki lawang saking kayu jati tan taiki laiku alis saking besi wa masbah dzalika lan barang kang yarupan ya madzalika ing mangkono kitu atamu hadidin taqaddamal kalam ala hadza itu dingin para rasa ningat iki kaul awal alkitab ing dalam awal kitab wallahu alam bisawab uta Allah iku kang maha uninga kalawan kebenaran wa ilaihil marji' wal ma'ab aniku tetep kada Allah utawi nggon babalik wal ma'ab tegasan nggon babalik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin lan muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Gusti ingsun sadayanya tane Kangjeng Nabi Muhammad sayyidil arab kang dadi kepala ning warab wal ajam lan ajam khairi man lamma wa amma kang li becik-becik wong kang jaya memimpin Yaman lan jayaman wa amal bahrul fayad lan kang dadi biang lautan pirang kang luber aladzin tasharat min ulumihi kang narima gumlar saking pirang ilmune Kangjeng Nabi ulum syariati wal hakikat pirang ilmu syariat lan hakikat intisar suri beryad kaya narima gumelare itu kembang mawar beryadi kalawan atawa ing dalam patamanan wa ala alihi lan ngatas pirang keluarga Kangjeng Nabi al-muntimina kang bangsa kabeh sahabati lan pirang sahabat Kangjeng Nabi al-muqtadi nabihim kang anut kabeh bihim kalawan ali sunnati sayyidil mursalin dalam sunnah gustina mursalin kabeh wasbahim lan pirang-pirang kang mengikuti mursalin wa bihim ila yaumiddi mattaba'ihim lan pirang-pirang kang anut mursalin maring dina kiamat ila yaumiddi tega maring dina kiamat wa qad tamama bihi alal fuad lan teman sampurna barang kang tetep kalaun maingat tasati kamula hadal maram lan sampurna pailikilah kang dan sejabi ayanat rabbil ibad kalawan pitulung pangeran pirang hamba tamat suwi sampurna iya anggeus kitab aya nu nanyakeun sababaraha anu sok milu ngaji endek digantina kunaon encan boga rencana nyaho diteruskeun ieu ngaji nyaho eureun ieu bangke kumaha bulan Syawal bae jadi ngajina ieu tasawuf kelas tinggi mantap ke endek diaganti apa henteuna kumaha ke bae tadi aja pengen nanyakeun ngaji sabaraha kali teh ulah tatanya nek ngaji-ngaji genten nanya naonan atuh jasana jantung ngaji gemala nu nanyakeun ka nyana mah ja kos hajatan eueuh nyana atuh terus bae jan hajat jadi teu nineng eueuh ge
ya kulantaran merenya asa tanggung jawab gitu merenek Bang melikin kitab mana nanyakeun ge meren mendak jana nyaho bayang nyaho dek Mang melikeun nyaho yang dipangmelikeun nu jelas mah insyaallah ke ku urang diganti ku kitab tetep kitab tasawuf kenaon kitabna geus aya kitabna keur dideuleuan keneh nu mantak dideuleuan eta kitab teu kaharti lamun urang teu kaharti atuh paling ge urang gode gugut-tunggutan geus lamun urang ke ditanya kitab naon eta kitab nu teu kaharti insyaallah ke aya ieu mah nyaritakeun keaslian jurumiyah aya nu dijaerkeun ku harap aya nu dijaerkeun ku idopat ai surah nama geus kamari tentang anu dijaerkeun ku idopat nyumalende kanu sejen urang kabawa idopat teh aya mudhof ilaih geus eta mudhof sakosok kabawa ku mudhof ilaih aya mudhof ilaih sok kabawa ku mudhof eta mah pagawean santri warubama aksaba sanin awala kadang-kadang ngabawa ngaiktisab sanin nu kadua mudhof ilaih awalan kanu awal geus anu dihitungan ku santri mah eta rubama aksabasanin ngausan nu kadua kana awal mudhof ilaih sok ngabawa ka mudhof jadi orang mudhof ilaih teh boga pangaruh mun mudhof ilaih mulya mudhof kabawa mulya mudhof ilaih hina mudhof ilaih hina mudhof kabawa hina. Oh berarti urang teh babaturan kumaha nu dibaturanana babaturan jeung tukang minyak sengit ngambe sengit babaturan jeung tukang minyak tanah bau minyak tanah babaturan jeung sok ngintip urang sok ngintip sarua bae kitu aya babaturan jeung tukang maling atuh maling babaturan jeung pemerintah atau kabawa orang korupsi babaturan urang jeung wali atuh urang kabawang ke urusan perwalian jadi kumaha babaturanan ngan nu jelas horenganan eta ulah ngabatur jeung nu boga nafsu mun urang ngabatur jeung nu boga nafsu urang kabawa sebab nu boga nafsu teh eta teh panyakit cinta ka makhluk cinta ka dunya nafsu mah kitu bae salilana dedeleuan mata urang aya watekan didorong lah ku nafsu dedengean urang aya watek didorong lah ku nafsu nu ngagerakeun teh kana neuleuh jeung denge eta nafsu eta lah ngaranna nu nyilakakeun entek latu jalisul mauta ulah rek babarengan jeung nu paraeh engke patamutu kulubukum milupae hate maneh waman al mauta sahanu paraeh teh ya ruhallah Nabi Isa gola cekang yang Nabi Isa nu paraeh hate arrogibuna fid dunya anu cinta dunia al muhibbuna la anu demen kana dunia cinta dunia mati hati urang hate entek dek ibadah ka Allah teh urang teh micenan heula cinta dunia eta nu sasaleh ai salat jeung wiridan mah babari malah urang wiridan ge hayang dunia salat ge jang menghasilkeun dunia maca surat waqiah eta teh supaya usaha maju maksiat eta maca maksiat urang maca waqiah supaya usaha maju urang maca surat Yusuf supaya boga kasemaran eta okosna mah bagus padahal keur maksiat aya maca Quran maksiat eta
gorod-gorod anu lain lillah eta teh maksiat inda ba'dil arifin. Tapi lamun dikapikihkeun ka syariat biasa tuh henteu. Sebab naon? Atuh baca Quran sabangan di Quran teh kapan mujizat, aya hikmah. Atuh geus bae daripada urang ka Gunung Kawi. Ngabandingkeun atuh mending maca waqiah. Iku mah kelas. Jadi bangsa kelas Haji Pendi mah emang kos gitu nya mah. Geus, emangnya mah ka neraka ge pas bae ieu. Tuh naik pesta etik nu cak kurang ibadah orang cak batur babasiat. Urang mah di kelas urang maca wadduha maca gitu waqiah. Jang supaya kajembaran oh masalah naik bae urang ka makom itu kewalian eta maksiat nu kos gitu. Urang mah kuari ikhlas ibadah hayang ka sorga sakelas urang masih dihampurakeun. Tapi jelema anu suluk hayang deket jeung Gusti Allah satungtung di jero hati hayang sorga eta teh maksiat. Teu beunang jam urang mimiti embung ka neraka. Anak embung ka neraka hayang ka sorga ikhlas keneh ngan ikhlas kelas ecek-ecek. Ecek ketika urang naik terus ibadah teh ulah hayang ka sorga ulah embung ka neraka sebab sorga jeung neraka mata mah ciptaan Allah maningkan nu nyiptakeunana. Oh kasatu ka Allah geus ibadah nomor hiji geus ka Allah urusan ka sorga urusan ka neraka kumaha nu bogana. Geus urang mah hayang ka Allah nu mantak bahasana ge ilahi lastulil firdausi ala eta kelas wali. Ilahi pangeran abdi lastulil firdausi ala ka sogara firdaus lain ahli abdi mah kasuk ka neraka jahim atuh teu kuat eta teh kan bahasa sindir-sindir ngaranna eta atuh aya abdi mah dikasorgakeun mangga dikanarakakeun mangga ja abdi mah nu Gusti ngan kieu bahasa abdi mah ai ka sorga atuh sabenerna isin teu ahli abdi mah sebab ibadahna sakikieuna cenah dikanarakakeun abdi teu kuat ku panasna Gusti. Jadi atuh cak kalau dek di kamanakeun atuh kumaha Gusti bae pantes dah abdi ka mana gitu kan. Ka neraka teu kuat ku panas ka sorga lain ahli. Cak Allah teh di tengah bae nya. Teu naon atuh di tengah ge. Atuh sia mah ka sorga lain ahli ka neraka panas di tengah. Tengah bae nya. Batur geus ka salorga kabeh nya bebeja. Gusti atuh ieu abdi di tengah bae. Kadang-kadang abdi deuleu ka neraka sedih, kadang-kadang abdi deuleu ka sorga. Ieu teh bunga, ieu mah abdi mah geserkeun asal ulah deuleu ka neraka bae. Asal ulah deuleu kaadanan ku ka di ka sorga ke mah abdi mah teu ahli. Ngan ieu mah asal ulah deuleu ka neraka bae sebab abdi pemandangan ka neraka teu betah. Geus jelas abdi teu ka neraka mah ku Gusti ngan ulah deuleu bae lah heulanan. Haga geser tuh ka belah itu, geser ka belah itu tuh. Meunang sababa bulan bebe jadi. Gusti, emang aya neraka mah geus teu kadeuleu ngan ieu sorga teh kaambe. Rada kaambe. Gusti, maksudna kadanan aya di kasorgakeun mah aambean atuh rada deukeut. Lah tuh da di lawang pintu hek bae, pintu hek abeh kaambe gitu sorga teh jeung kadeuleu. Kadanan aya kudu di kasorgakeun mah jatuh pantes ya abdi mah di pintu hek bae. Tuh pintu hek geus cicing bede nya Gusti. Jecek abdi mah kagok. Atuh jak kagok sapira atuh abdi dicicing di dieu Gusti teu untung dicicing di ditu terugi. Ya aju Gusti mah ngasupkeun abdi ka ditu teu untung terugi. Eta mah atuh urusanna naon atuh kumaha Gusti bae ngan kagok bae dicicing di dieu. Kagok atuh asupkeun bae abdi bakal jero. Maksudnya kajenting teh di gedong ge di pelataranana bae. Di pelataran atuh asup ka pelataran sia ulah di luar. Asup ka pelataran. Dak encan boga gedong nya encan. Kakarakeun di pelataran ada bae nya teh takos kitu. Gusti, abdi lamun ditanya boga gedong henteu. Aju cicing di dieu teh tadi jawab abdi mah di tengah-tengah. Pan eta nu isin mah Gusti keneh. Masa aya hamba Gusti cicing di sorga teu boga gedong, aya abdi olam teu kumaha, mah nya Allah pelit amat cenah.
yang ngomong kos gitu atuh pilih ku sia tuh kan kos gitu barang milih teh tiker ieu be Gusti aduh Haji Fendi rewel kasor gangan pang panderi-panderina buat turbonggus ribuan tahun nyana kakarak boga gedong di dia invest da kurangnya na eta lah jelema ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul amil azimi ngaya tamat ya kita panjang cerita nanti awal nyaritakeun tentang makom-makom hal-hal jeung martabat-martabat kawalian hadaratin nabiyil mustafa al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Mailar wa ya sahabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa Utsman radhiyallahu anhu wa ala baqi sahabati ajma'in lahu wa sallallahu min ismail arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi wa ila ruhi mu'allif hadzal kitab mun bin Abi Bakr bin Abi Umar sallallahu bihi wa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Mailah mu'allif hadzal kitab wa nasihatul muslimin bi'al Ahmad Abdul Qadir bin Ahmad Al-Gawani Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sayyidina Rasulillah ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan shafina ma yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik wa salli salatan tunajjina bil nawari wa la taqdana bi jam'in tutahhiruna bi balika wa sallallahu khairan Allahumma ij'al wa sallim baligh thawaba ma qarana ma qarana صلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من غبار النيران اللهم افتح لنا فتوحا عارفين وذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا ذكرنا يا الله من نسينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه إياك آمين 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 اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فرج يا كاشف الغم يا من يغفر يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا دافع البلاء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام آخر دعواهم الحمد لله